kudu kumaha niangan selendang wai arek mana kudu kumaha. Awas ayat di tehangan selendang aing luhur teh jebak deui lu bananawan anu katinggalin di luhur mantan nanawan jiba loba brondong kitu tah arek di tehangan samat ayeuna mah moal eureun-eureun neangan arek di tehangan. Wah, nu parahu. Di kayangan manuk kieu teh parahu hareup dicokot. Hidup aing kieu teuing satu perubahan. Kira Gusti atau abdi teh. Perubahanna kitu teh hirup teh beungar-beungar. Tos kieu. Aduh, enggak aku tanya jangan amangan selendang urang. Halo abang, bang. Astagfirullahaladzim, gerejaya gimana sih ya? Nah, di mana? Bisa ngabandingkeun teh lalaki jeung awewe? Sakitu ieu geulis natural kieu. Menikah disebut curig jarian, di mana jigna? Anu cika cara beureum gitu. Man awewe mana curig jarian? Sakitu geulis kieu nakra, itu gelis kieu nakra. Meni banget teuing hirupna teh deui. Adek saku aing. Abi teh terima abi gelis kieu. Anjurin mari paling enak dengan kiki lain di bawah kenapa silakan hei ari mana tingalian selendang urang teh Selendang naon? selendang urang teh di ditu tuh di ditu teh leungit ting kamanan sugan mana ningalian Lah tengah-tengah teh selendang acan aing mah. Stena poe naon di? ari teh punuk jelema atau punuk muning meni kieu-kieu teuing kana hah susu urang teh kunaon make rayun kieu Ari sia make kutang teu. teuing poho deui oh tinggalin di kayangan ieu teh kutang teh aduh gede sabelah deui ih aing mah era Ih di kayangan cenah. era urang teh pugukeun Baca makhluk modal naon sih? garuk ha Sa makhluk naon? abdi teh kayangan hadieu mani we di ditu Aya kayangan mah di wahangan. hah Aya bidadari mah di wahangan. aya di mana-mana aya naon itu teh ngaranana teh pelangi dinganan Pasir muning eta teh dinganan Pasir muning eta mah teh sia mah. abdi teh handap cuk saha pasir muning sok kitu ka abdi teh Bidadari mah da kieu. dari tuan di sini ada susu abdi Amit. hei Ente sia kesukaan olah